Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng patpang deui sareng pribados Kang Sutisna kitu tah teu bosen-bosen. Ieu mah damung sekedar hiburan kitu tah. Ieu mah urang silaturahmi we ka dudu-duduna aya di lemur paraya anu araya di kota mohon mung sanaos di katebihan kitu tah. Ari kulewat media mah urang teu tiasa patepang gitu katinggal gitu tah lah ieu mah sekedar hiburan gitu. Nama urang nyenak lagu ti Kang Dul Sumbang anu judulna Ditalipa Kang Ujang mohon wios sekedar lagu gitu ta. Siap Kang Ujang? Bobogohan 15 bulan jeung si Denok orang Banjaran randang ora hade rupa anak bungsu bandar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodokeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu orang Cicadas randang ora hade rupa serap ku pangkat jeung banda kakuringa dadak tega nyen surat putus cinta Kang Ujang ayeuna urang milare anu ridho Kang Ujang mohon da ari dipaksakeun ge moal leres urang teh kitu tah ayeuna mah eta masing janten eunteng kitu tah mohon kapayeun masugan urang teh langkung sae kitu tah mohon. Bobogohan 15 bulan jeung si Denok orang Banjaran randang ora hade rupa anak bungsu bandar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodokeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu orang Cicadas randang ora hade rupa serap ku pangkat jeung banda kakuringa dadak tega nyen surat putus cinta hatur nuhun Kang Ujang mohon ieu mung sekedar hiburan gitu tah. Wios tong ditinggal ku suantena anu urang hiburan tangtang silaturahmi Kang Ujang hatur nuhun pisan ka channel Kang Ujang ieu tos direrepot ku pribados mohon hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.